capek geningnya, capek awak kuat bisa sare sapepeting, capek otak loba mikir sapepeting kusabab mikiran hayang sukses jadi konten kreator kumaha carana gitu. Nya eta carana mah kudu loba mikir, loba mikir, loba molotot gitunya, molotot orang teh sapepeting teu bisa sare gitunya, mikiran orang teh kumaha ye carana hayang sukses gitu, kumaha carana orang teh hayang berhasil jadi konten kreator teh hiji we eta mah lamun hayang berhasil kudu gede kasabaran tuh naon murag aduh meniru wasna cewek kudu gede kasabaran eta penting mah kasabaran urang ngalakukeunna kasabaran urang ngajalankeunna nanaon oge aya sabar mah keberhasilan teh pasti kaukap urang teh pasti ka untuk pasti datang secara tiba-tiba gitunya. Jadi lamun jadi konten kreator mah eta istilahna kudu sabar, kudu urang teh nembongkeun jati diri urang gitunya. Jati diri urang teh siga kumaha gitu. Jati diri urang teh kumaha niatna kita niat anu alus ada pasti datangna oge alus. Lamun niat anu setengah-setengah hese dulur gitunya. Jadi hese lamun setengah mah jadi kudu niatna niat urang teh hayang jadi konten kreator teh sukses bisa gajihan siga batur sabulan sekali urang bisa henteu pasti ari niat mah pasti bisa asal hiji dulur hiji naon cenah hiji teh hijina sumanget kaduana konsisten katiluna geus ari mimiti mah ulah bunta ganti wae gitunya geus tina hiji eta hiji anu kurang dijalankeun teh sarwakeun gitunya anu kurang dijalankeun ulah bunta ganti lamun gonta ganti we sakali karasa urang oge sok aya perubahan gitu lamun henteu gonta ganti tina hiji eta anu kudu dijalankeun ku urang nya eta hiji tema tah geus oge kabaca ku sistem teh gitu. Jadi intina mah kitu dulur kudu konsisten tina sagala rupana gitu. Urang ye pagawean ye di leuweung nya